dolar cenah naik 15.000 atuh ka dolar na ge santri mah panteu nyaho atuh sabodoh pokokna teu nyaho we geus santri tah ahli sorga mah kos kitu siapa deh iraha santri boga dolar atuh teh nyaho masyaallah boga duit 1 juta teh asa dunia milikku eta 1 juta mun dibere 10 juta geus ngageter lilinieun dibere 100 juta modar tilok boga duit santri mah sedengkeun cak Kangjeng Nabi begitu kaula ditinggalikeun ka sorga masyaallah anna aktsara ahliha al-fuqara mayoritas penduduk sorga adalah santri ya Allah fuqara teh manana santri sebab fuqara teh mayoritas santri mantak awewe embungan dikawin ku santri susah je teh jauh neuk dibawa ka sorga teh budak kawin jeung santri mah di dunia susah di akhirat wallahu a'lam